Ah ieu teh kudu ieu diomekeun. Tah kebenaran aya di dia urang titah ya. Masa Udah. dijegrog? Ya, pindahkan lemari. Hah? Pindahkan lemari jadi ke hareup, pindahkan lemari. Cik atuh teh nu rupa-rupa teuing jeung hayang daging meri sagala. Ada badal mah tuh hayam we nu aya teh naon keur nyiram. Jeung hayang daging meri. Dedengnya teh heran, suka nu aneh-aneh we dedengnya teh. Lain pindahkan lemari pindah. Pindah. Oh di baleen dah. Meni jauh-jauh teuing nya eta. Emang di daerah dieu eueuh tukang meri teh. Agung. Atuh geus atuh nu hayam cigana nyiram si teteh merinya curiga. Nyiram. Lain pindahkan ieu ya lemari keni. Oh di Papeni, di baleena maksudna di Papeni gitu. Pun sakitu geus ditunjuk kana teu ngarti wae nya. Tapi abi teu kenal si Papeni teh saha nya. Saha atuh nyebutkeun Papeni? Oh berarti cigana abi ini teh ka baleena tanyakeun Papeni tukang meri cigana arapaleun merenya mana kuncina tuh teh. Lain mana kuncina? Tah, ieu lemari pindahkeun lemari keni tanu kieu ka itu ka hareup. Sok anger tapi emosi Anger kok gegernya mana wae ngomong teh. Kurang mah jeung jelasnya. Lemari pinakeun gitu.